Dina hiji poe Asmita keur ngaso ngareureuhkeun kacape tas nutuhan dahan kai piarengeun. Tukangeunana leuweung geledegan anu masih langka kasabak ku manusa, palebah puncakna ngebul kawah talaga bodas. Ret deui manehna kalebah saung paranti tunggu sarta ngiuhan tina panasna sinar panon poe jeung hujan. Ngadak-ngadak beuteungna ngusial menta dieusi disadana meuni kukurubukan. Ras Asmita inget kanu jadi bapana, manehna teu weleh panasaran di mana ayana mun maot hayang nyaho pajaratanana, mun dipindahkeun hayang nyaho di mana tempatna. Ras deui manehna inget ka pamajikanana nyaeta Nyi Esi. Keur lajang nama Nyi Esi teh meuni pada marbutkeun sanajan lain anak jalma aya tapi wanda jeung rupa mah taya nu nanding. Estuning bentangna we dicicapar mah. Ayeuna sanggeus jadi pamajikanana. Najan ari gurat kagelisana mah can leungit tapi nilik bukti warugana mah kacidarudina. Komo ayeuna mah sasat keur ditinggalkeun di imah ditungguan ku inung beurang ngadago-dago brolna utun inji. Kayaan palebah dinya kacida pisan sepi jemplingna, tapi najan kitu ari hawa mah kacida segerna. Angin ngadaling di ngagebran awak Asmita anu bobolokot ku kesang tos digawe. Pamandangan kalebak kacida endahna, lebah suku gunung katempo hejo ku tatangkalan anu laleutik. Jung Asmita cengkat tina diukna, maksudna mah reka saung ngorehkeun bebeuleumanana dumeh tadi mubui sampe. Bari nguar ngoer durukan teh panonna mah teu woleh cingeus ngarep-ngarep unan sugan we aya datang. Ret manehna kelebah leuweung nu ngabadeg hareupeunana, kai-kai geus jarangotan, lain satangkeup dua tangkeup deui gedena kawan tu kai leuweung tutupan. Sareretan siga aya nu ngajuringkang lebah dapuran saliara, tapi sanggeus disidik-sidik bisi unan jalan dinya, nah teu jol bae ningan. Tuluy Asmita ngageroan nyalukan unan, lebeng taya nu nemalan. Jung manehna nangtung, tarati sasari hatena bet ngarasa seber, lantaran tetenjoanana tadi teh sidik aya nu ngajuringkang siga aya nu make sarung belang. Sugan teh unan, tapi sidik da lain, digero-gero oge teu nemalan. Kukituna gap Asmita teh kana bedogna, kop kana bebeurna nu digantelan peso balati, bisi aya naon-naon nu teu dipiharep, bakuna mah bisi aya jelema nu rek hianat. Da ari ku sato leuweung mah Asmita teh teu boga rasa sieun, dalah kumaung oge lantaran tara aya nu ngulambreng kalebah dinya mah. Barang bijil ti saungna bari ngajingjing bedog, na ana jorela teh peucang luncat ka gigireun saungna, lumpatna meniputat patit kawas nu manggih kasieun. Si bedol teh geuning peucang, ceuk Asmita satengah ngomong sorangan, bari panonna teu woleh rurat reret ka palebah rungkun-rungkun. Sabot manehna keur lenga-lengo kabeh tonggo nu lumayan rada paroe ku tatangkalan nu jarangotan. Na anak gaur-gaur teh di kajauhna kadenge maung sancang gagauran. Sing horeng meureun tadi teh ngudag-ngudag beucang. Atuh Asmita teu kira-kira reuaseunana, geuwat manehna lumpat kanu rada negrak sieun kabongohan, heug weh ditekuk. Tuluy di opi, mana teuing wirangna, wirang paeh we nu aya nya. Hatena teu woleh deg-degan, make inget kana pipaeheun sagala, rusras ka pamajikanana nu keur bureuyeung bulan alaeun. Ngan rek lumpat ka mana, da sasat pibahayaeun teh geus nyantong, anu deuk ngarah pati nekuk kunu kadenge mah teu jauh. Beuh cilaka ye.
Gerentes hate Asmita, tapi ras manehna inget kana jangjawokan mun panggih jeung maung dileuweung. Ngan bae kakarek oge inget sapotong. Teu salah mah jangjawokan teh kieu. Aya dua parawana wa dua susuna wa kabirona bujuruna wa askumunuuna. Tah eta mah jangjawokan sim kuring lamun panggih jeung maung teh nya. Eta mah maung sancang geus nyeredeug manten. Teu sieun nureunnan ku jangjawokan dan naon eta aya susu-susuan sagala. Sigana teh maung teh kacidala pareunana bari gagauran teh merong ka Asmita bari nyampeurkeun lalaunan sedeng sungutna mah nyengir. Tah kuduna mah nya Bang Soleh lamun maung pas nyengir kitu teh mau sikat gigi gitu teh disikat. Eta maung nemongkeun sihungna nu ranggeteng. Buluna muriding, suku hareupna nu pinuh ku kuku teh nya nu sareukeut tur panjang, masang ka hareup bari satengah nangtung. Asmita gewat mundur taki-taki bari rurat reret neangan panyumputan. Ret kana batu paragi diukna ari ngalange atuh gajleng bae ka luhur batu, tapi maung teh teu ngudag luncat. Kala siga nu ngajak ulin, lempangna lalaunan depang depong terus satengah nangtungan huntuna bae nu ranggeteng jeung siga nu kumetap teh kawas nu kabitaeun hayang ngopi Asmita. Di dituna mah meureunan nguntup moal ka mananya lumpat ari lain jadi eusi peujitna mah. Di luhur batu Asmita pasang bedogna dikepeul page barang maung nepi ka handapeun batu ngan gaur-gaur bae disada. Atuh Asmita meni wer-weran ki, tapi ayeuna mah manehna nekad pae hirupna aya dina poe ieu pisan. Sanggeus gagauran maung teh ngaronto ka Asmita, tapi ku Asmita gewat disabet ku bedog sababaraha kali ngan teu beunang beureunan da bakating ku geumpeur. Barang rada luhur ngaronjangna, Asmita rada ngareuneup bari nyabetkeun bedogna, atungan beteh suku hareup sakadang maung palebah ugelna teh kasabet. Gaur, gaur eta maung teh rada ngejat, sidik lebah pigeulangna ngaplek, atuh maung beuki amek ayeuna mah. Sabot maung ngajentul peda suku kencana setengah sapat. Asmita inget kana warahan bapana nyaeta mangsal hapi dina ulin main po. Kagambarkeun dina ingetanana kumaha cara nyerang jeung nakis atuh hatena rada teger oge malahan mah pok manehna nyarita sorangan. Esi doakeun akang cing salamet. Abah disuhunkeun pidoana. Gusti mugi abdi disalametkeun tina bahaya. Sabot kitu teu kanyahoan maung teh ngaronjang deui malah ayeuna masih ganu rek luncat ka luhureun batu. Asmita beuki reuwas sarta manehna ti soledad gebut ragrag gahanap. Mau ngagentak ngudag rek nekuk. Ngan bae Asmita rikat ngagorentel bari nyabetkeun bedogna. Mau ngajurung kuno. Asmita ngagentak hudang deui, kawasna itu ieu oge mimiti bijil nafsu. Bari masang kuda-kuda teh Asmita unur-unuran neangan panyingcetan pikeun ngahindarkeun bahaya. Ngan orokaya maung teh ayeuna mah beuki wani pisan siga nu geus hayang nyelewegkeun we kana beuteungna. Jeleng luncat rek ngarekep. Asmita nyingcet bari ngarojokeun bedog kana lebah beheungna. Mau ngagaur bari ngarawel bedog. Tapi Asmita rikat narik deui bedogna bari disabetkeun. Sabot Asmita keur galungan jeung maung marbutkeun pati. Rong heap ti lebak unan datang dumeh kamarina geus janji rek ngabadamikeun perkara manehna kawin teh jeung Nyi Iko. Tapi barang anjog kadinya, unan kacidareuasna nempo Asmita keur galungan jeung maung sancang anu gedena 2 kalieun domba adu, buluna belang, huntuna ranggeteng, suku anu katuhna rek ngacak-ngacak beungeut Asmita. Ngan suku hareupna nu belah kenca uplak-aplek meh sapa. Kitu deui tina beheungna ngaburial getih, sedeng Asmita geus puguh baju jeung calana mah rangsak uak awek, atuh beungeutna leungeun awakna sakur nu kakaut darwang tapak kuku-kuku maung.
saluar awak boborot ku getih. Tapi sanajan kitu, Asmita masih bisa ngalawan bari cungcat-cingcet teh leungeunna teu eureun ngadekeun atawa ngarojokeun bedogna kana beheung atawa kana beuteung maung anu harita guram gerem matak paur nu nenjokeun. Unan ningali sobatna anu keur naruhkeun pati teh lain gewat nulungan, manehna kalahkah nyalingker ka tukangeun tangkal kai bari panon mah teu ngiceup-ngiceup ningalikeun nu keur galungan. Ngan orokaya ari calana mah geus gogoyobod atuh da wer deui teu sirikna saban mau ngagerem atawa ngagaur di sada. Unan mah teu bisa nahan teng bensin anu terus ngawer-wer kan henteu we ari nepikeun ka babayan mah. Antukna tina bakating ku sieun brek bae cingogo bari ngayek-yek, sukuna teu bisa dicengkatkeun boro-boro bisa nulungan Asmita. Malah bedogna oge tungtungna mah ngagoler gigireunana. Gajleng deui si raja leuweung teh narajang deui dumeh Asmita sukuna ti kudawet kana akar. Bari ngagerem dek ngrekeb sarta tinggal sababaraha senti deui sukuna dek ngrekeb punuk Asmita. Ngan untungna Asmita rikat ngagorentel bari nyabetkeun bedogna kana cungur maung anu geus calangap. Habek gaur bae disada nyerieun sedeng sungutna gudawang rangsak dihakan ku si leunyai bedogna Asmita warisan ti mangsal hapi nu jadi bapana. Gabrug deui si raja leuweung teh ngrekeb. Kabeneran Asmita harita mireungeuh unan atuh Asmita sasat kabongohan rek ngeja teh teu kaburu ngan orokaya atuh bajuna soek sarta teu burung kuku maung teh nanceb. Tapi Asmita inget kana warahan bapana. Suku maung nu katuhu anu geus nyampe kana beungeut teh gep bae ditewak tapi lesot deui. Asmita rikat ngejat ka gigir bari ngahambatkeun bedogna anu meneran keuna kana suku anu kenca nu tadi geus ngaplek. Bet disabet atuh maung teh ngagaur sarta ngurupung ngan teu lila kituna teh da saterusna mah ngagabrug deui. Asmita mundur kana lebah tangkal kai cagak bari ngahambatkeun di bedogna tapi cilaka manehna ti kudawet kana areuy blak bae nangkarak sedeng bedogna mencleng sedengkeun maung mah geus manco tinggal gep nekuk. Ngan untungna Asmita muntang kana areuy anu ngarambay. Bareng jeung ngahunjalna Asmita areuy teh nyorolok murag kabeneran ninggang maung atuh sasat karungkup gewat bae ku Asmita di piting beheungna. Tapi mau ngahunjal ka hareup nepikeun ka Asmita kagusur sarta pamitingna lesot. Ras Asmita kana peso balati nu disorena sakilat dicabut tina cangkeng kakarek oge nyeunghap. Maung geus ngarontok manten satengah nangtung atuh Asmita kagok asong paeh hirupna teh aya di dinya pisan. Geus inget yen manehna baris paeh disasa aku si raja leuweung. Barang mau ngagabrug suku katuhuna ditewak pigeulangna satengah ditakis siet jeres mata maung teh ditubles ku balati siet deui jeres mata nu sabelah deui dihanca ku balati nepikeun ka meh asup kabeh. Gaur eta mau ngagaur bari ngajol ka hareup. Untung Asmita geus nangkarak beak tanaga atuh maung teh ukur ngaliwat luhureun sirah sarta jedak bae neungar tangkal kai. Bru namru bari kokosehan korejat hudang belenyeng lumpat notog-notogkeun maneh sasat neunggar-neunggarkeun huluna kana kai. Sabada kokorelengan bari siga nu edan kawasna bae geus teu kuat teu nahan ka nyeri dumeh dua matana dihakan balati nu masih nanceb. Bru ngudupung bari kusah koseh anu saterusna mah jeger rada jauh ti tempat nangkarakna Asmita. Unan barang nenjo mau ngajoprak kitu deui Asmita sarua ngajoprak gewat manehna bijil tina panyumputanana kituna teh bari satengah ngorondang nafsu mah hayang lumpat muru sobatna tapi suku leuleus hese nangtung. Harita panon poe geus lingsir ngulon sakedeung deui ge dur asar sangeusidik Asmita masih keneh hirup rigidig bae dipangku dibawa ka saung anu teu jauh ti dinya. Asmita digolerkeun bari dibanyur ku cai tina kele
kulisik Asmita hudang atuh gewat kuunan di asongan cai regot nginum bangun nikmat naker ngan orokaya lengerek kapaehan sigana teh baluas urut bieu. Sawatara lila Asmita ngelempreh kapaehan sanggeus digulang gaper kuunan nyah manehna beunta lalaunan red kaunan nu cindekul bari rambisak mangkarunyakeun ka sobatna. Pok bae Asmita nyarita, "Nan, unan, papa, pae?" Cek Asmita maksudna mah nanyakeun pae henteuna mau musuhna teh. "Teu Kang, salamet." Walon unan maksudna mah yen Asmita teh salamet. Tapi memang kadenge jeung kahartina ku Asmita mah maung teh teu paeh atuh korejat bari ti bubun celik kop kana kampak nu aya di saungna. "Mana ayeuna? Mana Nan?" "Ih, paeh eta mah Kang." Cek unan bari unur-unuran sieun ke barerang. "Paeh?" Cek Asmita bari buru deui namru memang tanagana geus beak. "Kang, wayahna kukuring rek dipangul ieu, urang balik." Cek unan bari memener sarungna sedeng Asmita mah teu ngawaro da geus teu bisa ngomong-ngomong acan. Regeyeng Asmita dipanggul dibawa balik ka imahna di Cicapar. Najan bari eureun-eureunan dumeh Asmita mindeng hahargungan sarta unan ngareureuhkeun kacape. Kira-kira wanci isa unan geus tepi ka imahna Asmita. Ari kasampak teh indung beurang keur cakah cikih lantaran Nyi Esih geus ngaheujeun baris ngagumelarkeun hiji manusa titipan ti pangeran. Bareng jeung gubragna Asmita digolerkeun dina samak di tengah imah. Di jero enggon Nyi Esih brol ngajuru budak gumelar kalawan salamet. Nuhun Gusti, alhamdulillah paranto salamet." Cek indung beurang bari red ka tengah imah mireungeuh unan keur ngagugulung Asmita atuh gewat ngojengkang kaluar bari hariweus-weus. "Kunaon eta teh Jang Unan? Kunaon Jang Tata teh? Kunaon ieu teh?" "Gelut jeung maung mah." Walon unan lalaunan. "Kumaha Jang? Baru ku ucing." Cek indung beurang bari bruk bae ngudupruk sarta teu karasa jol kecewer tina bakating kureuwas jeung sieun kuno lain-lain. "Tos bae mah da tos salamet teu kuah kieu. Hawatos tu bilih kadangueun ku Nyi Esi anu keur ngararasakeun kanyerina." Cek unan satengah harewos. Sedengkeun Asmita mah ti barang digolerkeun oge ceulina mah ngadenge yen di jero enggon teh aya nu gogoroan. Ngan orokaya manehna teu bisa hudang ka wantu taya tangan pangawasa. Atuh indung beurang teh cul Nyi Esih gapay jeung unan ngurus Asmita digulang gaper diubaran jeung dibersihan. Sanggeus beres ngubaran Asmita terus ngurus Nyi Esih jeung budakna. Tudu indung beurang teh riweuh cakah cikih ciling cingcat ngurus nu ngajuru jeung nu cilaka. Nepi ka tengah peuting kakarek Asmita rada jagjag kasurung ku hayang nyaho di rupa anak nu karek gumelar ka alam dunia. Bari digondeng ku unan Asmita nepi ka enggona. Kang Tata salamet." Cek Nyi Esih bari nangkarak. Panonna mah pinuh ku cipanon ngagereneng sasat nahan ka nyeri jeung mireungeuh kayaan salakina. "Alhamdulillah Esih, akang salamet. Kumaha ari Esih?" "Salamet Kang, nuhun Gusti.
Kang Tata sareng pun anak aya dina kasalameta. Ceuk Nyi Esi bari gap kana leungeun salakina anu pinuh ku tatu urut dikerwes mau. Yang Tata, ya gerak tinggal si Ujang ya. Cek Inung berang nu taya lian Ma Inot ngaranna teh nuduhkeun ramo orok nu beulah kenca. Ari red ari gebeg teh Asmita ngarasa reuas nu lain di kieuna. Lantaran ramo cingir anakna nu beulah kenca bet buntung sabuku, pondok eueuh kukuan. Dede teuing Kasep. Hidup gumelar ka alam dunia teh bari mawa cacat. Sanajan teu sabaraha tapi ciri nu mandiri. Moal leungit saumur hirup di alam dunia. Asmita nyaritana ngageuri malah bari nyurudcudkeun Cipanon sagala. Ngalembereh mapai-mapai pipi nu pinuh ku raheut. Jang Tata, dina walikatna oge aya tanda hideung. Ceuk Ma Inot bari mukakeun ambetna, ditembongkeun. Bener bae dina walikat lebah kenca nyeplok tanah hideung sagede peser. Nya teu nanaon Kasep, sanajan hidup gumular pinuh ku ciri-ciri. Muga-muga bae hidup sing pait daging pahang tulang, sing jadi manusia anu aya hargana. Aya gunana pikeun hirup kumbuh. Muga-muga naon harapan Bapa nu ti heula kungsi ditamplokeun ka lanceuk hidup sing bisa kalaksanakeun. Kasep, sakalian ayeuna ku Bapa hidup di Berengaran, lahirna muga disaksian ku biang hidup katut Inung Beurang oge maunan. Batina mugi disaksian ku Gusti nu Maha Suci nu ngagelarkeun hidup ka alam dunia. Lantaran hidup gumelar bari mawa ciri, nya hidup teh ku paparek di Berengaran gumilar supaya deket kana kecap gumelarnya eta nu ngalantarankeun ayeuna hirup di alam dunia. Ceuk Asmita bari saterusna ngucapkeun syukur kanu Maha Kawasa. Ngong ceulik katuhu budak teh di adanan, geus kitu ceulik kencana di komatan. Pamiarsa sadayana, disagigireun Asmita nu meunang kabungah boga anak lalaki, kitu deui Unan nu sasat bakal meunang kabungah dina poe pangantenan. Tapi teu kitu mungguhing sipating jelema mah sok aya bae nu sirik pidik mika cua mika ceceub teh. Buktina Lurah Barja nu geus kawentar galakna lantaran ti heula kungsi nanyaan ka Nyi Ikoh, tapi ditampik da eta Nyi Ikoh na embungeun di Candung. Ayeuna sanggeus aya beja yen Nyi Ikoh deuk dikawinkeun ka Unan tukang areng, atuh puguh we Lurah Barja teh ka cida ambekeunana. Komo barang ngadenge cenah ceuk usung esangna yen pangna si Unan bisa meunangkeun Nyi Ikoh teh lantaran ku gawena Asmita. Atuh tuuduh jadi beuki nafsu asa dihina basa. Kitu deui si Babah Gondok anu memang boga hate teresep ka Asmita lantaran ngajual arengna sok kabatur bae mun teu kanyahoan teuing mah. Kiwari beuki kacida mika girukna ka Asmita teh. Lantaran Babah Gondok jeung Lurah Barja teh kacida nyobatna, ayeuna sasat sarua manggih jalan mika ceceubna ka Asmita. Atuh dina ngarupatna teh nembongkeun ka geuleuh anu luar biasa. Akhirna ieu dua jalma teh sapamadegan yen kalakuan Asmita kitu teh lain antepeun. Isuk jaganing geto pasti maranehanana baris nyieun reka perdaya pikeun nyilakakeun Asmita. Tekad ieu dua jalma teh teu saeutik mangaruhan kana jalan hirupna gumilar nu mangsa ieu keur leleng ka halu. Nasib gumilar sagemelengna aya dina kakawasaan pangeran. Tapi reka perdaya manusa nu mika giru ka inung bapana jadi marga lantaran gumilar kadungsang-dungsang. Pamiarsa sadayana, dina hiji poe geus aya kana saparapat jam namah Asmita diuk di Golodog nempokeun anakna nu ulu kutek diburuan pipilueun ulin jeung nu galedhe nu harita keur maraen kaleci.
Budak teh bangor pisan gawe nangan dugla diglebay kaditu kadieu ngahalangan anu keur arulin. Geus sababaraha kali dipangku di sina cicing di sisi, ih tereleng deui ka tengah. Brek cingogo nyang hareupan kaleci anu diparake masang. Heg dicoo di korehan. Ih sisi atuh ngalajona nya. Cek iding bari deuk mangku Gumilar. Aim. Gumilar ngahunted kekepehan, leungeunna ngepeskeun leungeun iding nu rek mangku. Mah di dieu anggur mah jeung Abah. Cek Asmita ngagerowan ka anakna. Lantaran budak teh ngadon ngahintul we, panona nyureng kanu deuk mangku. Ret Gumilar ka bapana tekung si 2 kali ngagerowan, cul kana kaleci. Digle nyampeurkeun ka bapana, leumpangna ngadedot bakat ku montok. Bah. Gumilar ranggah leumpangna gagaleongan, gancang ku Asmita di pangku. Kalacat deui kana golodog dibawa asup ka jero. Gek diuk nyarane kana bilik, budak dilahun bari diusapan sirahna dedeuna keranan. Jurung kunung Gumilar cengka tina lahunan bapana, ugal-ugil hesieun naker. Maklum berateun ku awak, hegu Asmita dibantuan dijungjungkeun. Rek ka mana atuh teh? Cek Asmita bari leungeunna mah teu lesot. Mak. Budak teh nemalan meureun maksudna teh hayang ka indungna. Ulang ngoprek atunya. Digle budak teh ka dapur nyampeurkeun ka indungna. Dianteur ku teuteup bapana nu padet ku kadeudeuh nu taya hinggana. Kakara oge tepi ka dapur geus kadenge Nyi Esi ngagorowok. Alah bangor mah. Bawa ka dinya atuh Kang. Ieu geura angeun diacak-acak. Torojol Asmita nyampeurkeun. Najan dicarek budak teh ku indungna, leungeunna mah pakupis ngacak-ngacak ayakan. Yap ka dieu jeung Abah, da bager umah. Bari regeyeng budak teh dipangku dibawa ke jero imah. Gek diuk di lawang nempokeun barudak nu keur arulin. Lamun ceuk Abah aya di dieu, piraku teu ngarasa bungah ningali incu geus sagede kieu. Ceuk keurentes hatena bari nempo sirah budak nu keur dilahun. Heg didanghuakeun, celengok pipina diciuman. Brai kajadian nu ti heula-heula narembongan deui waktu bapana digalusur ku sababaraha upas basa deuk dibawa ka Garut pisan di berok teh. Ras inget kana caritaan Unan nu nembongkeun kacurigaanana ka Lurah Barja. Inget deui waktu Lurah Barja kababu ku rancatan di tokona si Babah Gondok. Pok-pokana harita basa keur nyarekan bet matak pikiraneun. Bisa jadi Lurah Barja teh neuneun hate goreng ka aing. Teu sangka baheula manehna mika hayang ka si Esi bet nepi ka papanjangan kieu. Malah nu jadi korbanna mah pan bapak aing sorangan. Teu nanaon Barja. Rumasa dina waktu ayeuna mah aing teh eleh. Tapi engke rasakeun da jelema mah moal salilana apes. Oge anjeun moal salilana jadi lurah. Jadi pangagung anu aya dina kaunggulan. Asmita ngomong dina jero hatena. Ret Asmita kana leungeun kenca Gumilar anu numpang dina tuurna. Sabrehan oge kabireungeuh cingirna buntung eueuh kukuan, kecewis deui manehna ngagerentes. Ini persis pisan cacadna teh sarua jeung akina dina cingir kenca. Ngan ari Abah mah buntung kabeh. Boa ieu ge nurun ti akina. Teu nanaon lah. Asal ulah nurun kana kasangsaraanna we. Jurung kunung budak teh nangtung dina lahunan bapana, leungeunna ngopepa ngarawelan beungeut bapana. Leungeunna nu balu teuter teh nyonyo ceda bapana nu ngagudat dina pipina, ladang basa bareto gelut jeung maung tea.
tapak kuku nu nepi ka ayeuna teu bisa leungit, dina cageurna mangrupa cacad nu ngagurat dina pipi. Ulah dikorek-korek atuh, linu yeuh jalu. Ieu teh minangka mah hadiah kalahiran hidup. Persis abah meh-mehan menang cilaka, sapoe rejeung jeung hidup gubrag ka alam dunia. Ceuk Asmita bari neuteup beungeut gumilar. "Akang," soranya Esih nyalukan ti dapur. Asmita ngareret ka dapur satengah ngadengekeun lantaran teu pati sidik. Puguh pikiranana keur dipuseurkeun sagemleungna ka anakna. "Akang, aya naon Esih?" Asmita nanya bari masih keneh diuk. "Ieu minyak lantung teh geus kosong," ceuknya Esih. "Nah ada, tadi eueuh nu ngider ka dieu kitu. Ari sugan teh aya keneh." Nyi Esih ngareret ka salakina anu geus manco di lawang dapur. "Beuh, bakal mopoe kue meureun sapeuting ieu mah?" "Nya geus urang meuli we atuh meungpeung beurang keneh." "Na moal kaburitan kitu Kang balikna?" Nyi Esih semu melangeun. "Moal sugan, pokok kapan keur caang bulan ieu. Kapeutingan oge moal ngatok. Sok kadikeun Esih botolna. Ieu budak panggu heula." Asmita menta botol bari mikeun budak. Geus kitu mah gejlig Asmita turun ti imahna bari ngajingjing botol, kebat kalandeuhkeun satengah rurusuhan, maksudna rek meuli minyak tanah ka Nangka Pait. Nangka Pait teh Sukawuningnya palawargi zaman ayeuna mah. Puguh jalan teh mudun atuh ngeunah pisan, leumpangna manina releng kawas aya nu nyurungkeun. Ngan sajorelat oge breh lemur seda hurip geus katemong. Manena terus ngadudud teu luak ieu. Sakedeung oge seda hurip geus kaliwat, jalan mimiti maya teu mudun teuing. Leumpangna mimiti di kendoran, itung-itung ngareureuhkeun napasna. Tapi sakedeung deui oge manehna anjog ka Nangka Pait. Bras ka jalan aspal, Asmita mengkol ka katuhu, toko si babah gondok geus tutup, tapi ari pantona mah muka keneh. Malah si babahna oge keur ngajajanteng we di hareup. "Eser minyak lantung toke," ceuk Asmita bari nyampeurkeun. Si babah gondok lain emalan, kalah nyerengeh bari melong kana beungeut Asmita neuleuh ceda nu ngagudat dina pipina. Anu sanajan manehna teh geus nyahoeun yen eta teh ceda urut gelut jeung maung. Tapi saban prok patepung sok melong we matak pika sebeleun. "Meuli minyak toke," Asmita nyarita deui, teu ieuh malire kana petalakuna si babah nu matak teu pika geunaheun teh. "Hayya," si babah teu kebat nyaritana lantaran ras inget kana kageuleuhna dumeh Asmita tara ngajual areng deui ka manehna. Ayeuna rek dibales moal dibere meuli minyak tanah, mangkaning warung-warung sejen geus tarutup. Ongkoh deui can puguh aya di nu sejen mah. "Rek meuli minyak lantung toke, buru-buru atuh bisi kaburu-burit." Asmita bangun geus teu sabar. Memang di jero geus tangtu aya si Onah nu bakal ngaladangan, tapi Asmita teu bisa asup lantaran kahalangan ku si babah. "Hayya, aweueung winya lantum mah, weak, weak," temal si babah bari ngabalieur. "Pirahaku toke?" Asmita siga nu teu percaya. Aweuh geus weak, cali we ka nu seyen." Bari gabrug pantona ditutupkeun. "Beuh cilaka, ka mana deui nya? Kudu neangan minyak mangkaning geus tarutup. Nah aya ku judus-judus teuing deh. Tergonok teh." Asmita gegelendeng jero hate nu saterusna manehna luak liuk neangan warung sejen anu masih muka. Sabot keur kitu, torojol aya budak lalaki bari ngajingjing botol. Heg manehna keketrok bari gegeroan maksudna mah rek meuli minyak tanah. Brai panto teh dibuka ti jero. Bulubus budak teh asu, teu lila oge kaluar deui bari botolna sidik dieusian.
Geningan eta aya. Asmita ngagerendeng bari nyamperkeun. Tapi kakarek oge manehna rek nyurungkeun panto. Ti jero geus nyuruntul manten si Babah Gonok bari nyurungkeun sira Asmita satakerna. Atuh teu wudu Asmita teh nepikeun ka ti jengkang meh labu. Rek meuli minyak Babah lain rek maling. Asmita rada morongos ngerasa gemes ku kalakuan si Babah asa ngahina-hina teuing. Awe, tapi mane maksa wae alek asu. Si Babah morongos ngerasa tengenah nempo Asmita nu dianggapna campelak. Geuning itu budak mah dibere. Asmita ngahegak bari ngareret ka budak lalaki nu geus ngaleos. Wal dijual ka mane? Utuh nyatana mah weuli we ka Cihuni. Apan mane oge lamun ngayual aleng soka itu ka Cihuni ha? Si Babah nulak cangkeng. Asmita meniti kekereket huntuna nahan amarah barang ngadenge jawaban si Babah kitu teh. Kaharti ayeuna mah pangna manehna teu mere meuli teh sasatna mah males kategeunah dumeh langka ngajual areng ka manehna ari teu kapaksa teuing mah. Dasar si Babah Gonok keur kulup teh teu gablek rumah sapisan sia ngajodog di dieu teh. Asmita gegelendeng. Naon sia? Ngomong naon sia? Lasal orang kampung halam jadah si wawi sia dasal gelo. Aing mah teu nulut ka sia leuleuh wangsat teu boga laja sia. Si Babah Gonok nyarekan bebeakan pang-pang namah ngarasa nafsu dumeh disebut si Gondok. Naon sia Gondok? Kumayu sia gede hulu ngajedog di tanah Sunda teh ha? Kawas raja we sia mah di dieu teh. Di negeri sia mah sia teh ngalebokan anjing atawa babi deuleu. Asmita teu kaampeuh deui amarahna. Sanajan bener manehna teh urang kampung bau lisung ceuk babasaan mah, tapi ari di sisia teuing sarta dicarekan teu boga tanah jeung teu boga raja mah nyang ngagedur we nafsuna teh nu matak dina ngahualkeunana teh kacida pisan peureusna. Sabalikna si Babah nafsuna teh geus kacida ngagugudugna kakara ayeuna pisan ka manehna aya nu wani nyarekan. Da biasana mah ulah boro-boro aya nu nyarekan disarebutna oge teu oleh neng, teu oleh juragan. Paling copel disebut toke. Manehna cukupnya hoyen Asmita teh lain jalma bantrak-bantrakeun ku ngadenge beja yen ti heula Asmita kungsi gelut jeung maung oge. Manehna oge boga anggapan yen Asmita teh lain jelema kosong. Tapi sok sanajan kitu manehna saeutik oge teu ngarasa seber ngingetkeun kana pangarti manehna bawa ti nagara luluhurna anu mangrupa ilmu kuntau sanggup pikeun nyang hareupan 10 urang pantar Asmita. Anu mata kakarek oge Asmita ngalingkupkeun biwirna. Kalawan cepet alabatan panah anu ngablesat tina gondewana, manehna ngablesat ngirimkeun panarajangna mangrupa tusukan dua ramo kana genggerong lawan. Asmita ngaranjung teu sangka si Babah teh boga maksud rek maragatkeun nyawana ku jalan rek norobos genggerongna. Kalawan rikat sakilat manehna ngejat ka gigir bari hiuk ngababukeun botol kana ramo si Babah. Euleuh pamiarsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tunda di Hanyuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.